judulna Nyi Rambut Kasih. Wilujeng ngadangkeun. Pun sampun kasang rumohon nu kagungan pun payapun sim kuring bade ngadongeng nu dikedakeun. Panuhun ka sadayana ieu dongeng ukur dongeng tapi aya sajarahna nu katelah. Nyi Rambut Kasih hapunten ka sadayana ulah arek janten benduh mun teu sapuk jeung caritana nyanggakeun ieu dongengna. Pawargi sadaya tangtos kauningan ku sadayana rehna Nyi Rambut Kasih teh nyaeta salah sawios ratu nu pernah ngageugeuh di Karajaan Sindang Kasih kapungkur. Karajaan Sindang Kasih harita ayeuna mah tos janten Kabupaten Peceka dina woloh nagara. Salila anjeunna jadi ratu, nagara teh subur makmur. Gemari bawa jinawi teu kira ketan teu kurang ketan. Pakaianna oge bro dijuru, bro dipantau kalayan di tengah imah. Nagara oge aman, tentrem. Sabab Nyi Rambut Kasih teh salain tigeulis jeung Perceka, anjeunna teh kaum sakti mandraguna teu aya nu sameehkeun. Kacatutkeun waktos harita di Karajaan Cirebon. Hayatna keur kena kubala. Nyaeta loba hayat nu kena panyakit malaria. Sunan Gunjat anu waktos harita jangan raja ngadoa nuntun pituduh ti Gusti Allah naon obat kangge rahayat anu kena panyakit malaria. Dina waktos ngadoa Sunan Gunjat kenging pitunjuk ti Gusti Allah rehna obat kangge rahayatna teh aya di Karajaan Sindang Kasih nyaeta buah gajah. Salajengna Sunan Gunjati miwarang Pangeran Muhammad sareng istrina anu nami Siti Armilah dibantos ku sabagian prajurit di Cirebon kangge milari buah majah ka Karajaan Sindang Kasih. Salain ti eta, Pangeran Muhammad oge diparentah nyebarkeun agama Islam di wewengkon Sindang Kasih. Anu waktos harita rahayatna lolobana ngagem anu hidup. Sunan Gunjati marentahkeun Pangeran Muhammad geuretean buah majah jangan Hei anak king Pangeran Muhammad cung kaditu ka Karajaan Sindang Kasih teangan buah majah sabab di ditu loba buah majah jang barang raja Cirebon. Walar Sunan sumangga walar prajurit balawargi sadaya ditiwanci nu sari nincak mangsa nu utama. Pangeran Muhammad sareng istrina direncangan dua bala ti Karajaan Cirebon angkat ke Karajaan Sindang Kasih rek milari buah majah tea. Hayat Sindang Kasih narima kadatangan Pangeran Muhammad utosna seueur. Hayat Sindang Kasih pindah agama manut ka agama anu dicana ku anjeunna nyaeta agama Islam. Kabar eta kadangu ku Nyi Rambut Kasih sabada ditaluntik kabar teh nyatana bener. Duh katana Nyi Rambut Kasih teh antep. Anjeunna langsung ngundang Pangeran Muhammad ditah prajuritna. Prajurit ditah
Aziz.